Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Sebenarnya iya lamun belah dia gitu di kembangan gitu endah katinggalin teh ngan kembang naon ieu nya engkena kembang Tanjung gitu. Aduh, kembang Tanjung. Kembang Tanjung. Mama Neng, eta kunaon sora ceus jika anu geus ngadahar beurit ieu teh. Hapunten Mama Neng ieu teh kirang eueut jadi we kieu soranang kecepin. Oh gitu atuh bade minum ya. Mun bade ku Mama Neng panggienakeun ya di imah aya. Cai Aki. Muhun we atuh da meureun abi teh motor embit ember. Heureuy atuh ceus meuni serius-serius wae itu Bang Sinden. Ngan tumben ieu teh teu motoran ka mana? Aduh Mama Neng, eta mah sanes toren tapi galon. Heeh eta lah pokona mah. Nah teu dibawa ieu, teu dagang. Henteu Mama Neng abdi nagetos eureun ayeuna mah dagang ST. Nah eureun ieu teh bangkrut. Sanes Mama Neng, tapi ieu teh galona leungit. Nah bisa leungit sagala eta teh lain sok namplok ieu di belah dieu, nah bisa leungit. Aya mau? Apanan kieu caritana teh nya? Abdi dagang di nu hajat, terus teh abdi nyumbang lagu. Terus teh abdi nyanyi Bang Bu hidup. Naon eta kalaka liwat we nyanyi nama tong nyanyi. Ieu mah langsung we nah galona bet bisa leungit. Oh. Pas abdi teh dina luhur panggung, si galon teh dipihapekeun ka tukang baso. Terus tapi teh pas abdi turun tina panggung, basona leungit, galona oge leungit. Aduh nyeri hate. Alah si eta mah atuh dibawa kabur meureun ku tukang baso. Terus tunjung pisan eta pira galon kuat ka digubung. Muhun Mama Neng, mangkaninya dina galona teh eta ST pinuh keneh meni handeuh. Teu tiasa dagang deui ST. Boleh deh yuk atuh ceuis galon kitu mah da murah atau tanyakeun si Ica masuk mulung teh galon kitu. Beta kudu meuli. Muhun apanan ieu oge bade. Mangga ti payun. ST, mangga. Nih anggernya ceuis teu ngagubuk ST ge anger we ST-an ah. Nah hanya ieu teh sangu bunda basi wae rusak kitu mah jikomna. Bener kan Mang Pipit? Si ST atuh da jeung muncul sagala. Jadi we sasapu teu anggeus-anggeus ah. Aya teh nya Mang Pipitna. Jangan rusak sagala ieu teh mah jikom. Makana anyar keneh eta ah. Bunda ada ka mana eta teh? Wayah kieu mau Magicom? Iya Mama Neng. Bunda teh rek meulkeun Magicom yo, rusak. Nah, geus dibenerkeun deui, lain anyar eta teh Bunda menang meuli kamari. Nya, kumaha deui atuh Mama Neng aya geus rusak. Kudu kumaha Bunda? Nya. Rusak kumaha ieu teh Bunda? Teu asak nyanguna apa kumaha? Jadi kieu Mama Neng ieu teh nya, lamun dipake nyangu teh gampang basi sanguna. Emang Bunda teu apal ieu teh? Apal naon ieu teh Mama Neng? Nya, Bu Erna teh sakola ieu teh? Henteu Bunda ieu teh keur cuti Bu Ernana. Eta geuning dinu berita mah nya biasa dioplos tina bejana teh kitu. Nya. Nu bener Mama Neng eta beas dioplos. Nya. Apaan atuh kamari cikene ieu Mama Neng teh nonton dina berita cenah beas teh dioplos ayeuna mah kitu. Tapi teu kabeh eta ngan oknum kitu ieu mah. Meuni jahat kitu nya Mama Neng Bunda eta anu ngaoplosna teu kira-kira pisan jelema. Heueuh nya eta Bu Erna karunya eta anu meuli beasna kadon we mahal eta geus beasna kawas kitu geura. Nya berarti atuh lain salah Magicom Bunda nya eta mah. Karunya makanya ku Bunda teh geus salah-salah. Lain Bunda eta mah jigana masalah beasna. Meureun eta ge. Nya kumaha atuh Mama Neng makanya Bunda teh geus meuli beas eta anu 5 kilo teh. Bikeun ka si Popon atuh Bunda lah mending teu burun ditarima ku si Popon mah. Nya atuh kumaha Bu Erna apan beasna kurang alus. Makanya dibikeun ka si Popon. Alah si Popon mah atuh beas palesik ditarima. Cukup bikeun we daripada mubazir. Tangos atuhnya Bunda ka jero heula ieu rek ngobrolhan bae jeung si Popon. Hayu ah. Aduh. Nya Bunda. Ini bagernya eta si Bunda.
Bu Erna ge tipayun atunya Mama Neng. Iya ke kantor si Usep Bu Erna teh dek makan siang bareng. Hayo mangga. Nya Bu Erna. Ini juga ABG wae eta Bu Erna nya makan siang bareng gitu Har. Mama Neng teh keur sasapu. Iya atuh da ngaganggu dua anomali Jadi teu anggeus sasapuna. Kede aing meng nonton nasi kopi ayeuna mah. Ini ngunaknya ya kacang Arab. Tapi mun Imas dari mah jadi ontak gitu. Kata Imas teh meng. Ini panas kieu nya aing mesin eueuh we angkot. Imas ngopi. Sanu ngopi Bu Erna Imas betul. Teu ngopi keur nyemil ya. Heueuh atuh Imas mending sarua keneh ngopi naon atuh eta teh? Iya Bu Erna kacang Arab tuh. Imas meuli sakilo kamari loba. Aduh. Moal Imas sok we. Ngan iya Bu Erna teh nanya Imas, maneh meuli imah ieu teh? Bu Erna ya Imas dibole eta Imas resmi teh make ya duit warisan. Oh gitu eta teh Imas, panya teh maneh dibere duit ku Pak RT terus meuli ieu Imas si Rusmini. Manya teh Pak RT sok ada tahun teh Nya bisi we atuh Imas, apanya si RT mah kitu-kitu oge, kolona teh beunghar. Da kolona tuh Bu Erna anu beunghar mah lain Pak RT na. Baru jongnya Imas mah embung dibere duit ku Bob RT mah embung Imas mah moal ditarima. Nah, anjing embung segala Imas, padahal mah dibere mah atuh tarima we. Embung we Bu Erna apanya bisi ieu. Bisi ente jodoh, kalau mun teh jodoh, duit teh dipen tadi kan. Mana Imas ngejual imah. Enggak banget Imas mah udah wanita independen. Oh genya. Ning maneh pinter Imas meskipun eta nyengsol. Ada. Nu nyengsol mah da tiuna hunga tuh Bu Erna. Jeroana mah da sarua. Imas maneh mah teh bener eta teh. Nya geus atunya Bu Erna dek ieu heula dek ditu ka kantor si Usep apa dek makan siang bersama ieu teh bersama suami tercinta di restoran. Hayo Nya Bu Erna, meni romantis gitu eta Bu Erna nya makan bareng bersama suami. Imas ge hayang mana Imas makan sendiri makan kacang Arab Up. Nah kamu di desa gala nggak bekerja kamu? Ya kan tuh aku mah kerjanya fleksibel, Bu. Aduh. Oh iya ya, aku lupa maaf ya Bu. Kamu udah makan ini teh belum, Bu? Belum Bu, ini masa baru makan ini aja. Kacang Arab, belum makan nasi Oh gitu. Nah tuh kamu teh belum makan, Bu. Udah jam segini, ini matahari udah di luhur. Iya apaan akunya belum lapar atuh Bu, pengen dipaksakan embung Mas lagi nggak mau makan dulu. Kamu teh nggak boleh gitu atuh Bu. Ari geus waktuna makan kamu teh. Hayang seueur angeun. Ya udah tuh Bu, mendak kamu anu punya seolangan mah aku mah nggak punya Ya udah teh kitu mah. Hayo makan bareng sama aku yuk. Yang bener tapi mending tumben pisan kamu ngajak aku ngedet. Bukan ngedet atuh Bu, yang mah atuh daharna ge cuman di ieu nasi Padang. Ya meni banyak tuh Bob sebutkan ngedet kan ini makanya sama Bu merah di kalangan ini mah. Kamu masuk bisa aja itu teh. Ya udah hayo atuh Bob Bu ada yang tungguan. Hayo atuh Bob enggal ieu beuteung aku geus angeun hayo. Ya Bob. Mau tunggu ya kacang Arab meni. Si Bob teh ngajak dahar tapi ngeganggu pisan ya Mas Keropi. Bob, tungguan ya. Emang bener Neng si Bunda teh kedang sebelah. Luna rek kamu Jasmine kan kamari si Mama ngomong gitu Kak Neng. Geus mulai acan eta teh jualanna. Nah, teh geus apa? Yang geus atuh tinggal heula jong engke aku nyusul. Di ka mana heula kamu padahal mah hayu atuh bareng ninggalina. Ya kamu rek geger dulu atuh Neng. Mending padahal mah engke we sore geroh mah mending riweuh Jasmine. Sorry ya aku mah rajin teh juga kamu anu malas gegeroh. Nih, rajin cenah. Emang eta teh Neng nanyanya, emang eta gerohanan poe hungkul? Ya entuh, eta mah gerohan tim gua kamari. Ya udah atunya aku udah gegeroh lah, bye. Kabatur sok ngomong males, tahun manehna geura gegeroh ge seminggu sekali. Mending kan Neng min ku si Mamah di gerohana. Ari engke mah jas seblak di mananya yang pernah? Di radio gitu. Oh radio? Kyo kitu nyampe. Kan ngali kata ngali. Lah mananya? Nah, can aya mejana ya teh. Bunda. Neng, ayo non yo. Ari Bunda nah can mulai ya teh jualanna. Acan Neng ya teh, Bunda teh bingung mejana can jadi can jualan seblak. Oh, gitu. Terus iraha atuh Bunda mulai jualanna. Isu kan Neng Bunda dagangna. Moron eta oge menyong. Oh, gitu. Ya udah atuh Neng duluan ya Bunda.
Bye. Nya Neng. Kumaha atuhnya iyo. Meja can anggus tapi bunda teh geus ngomong isuk anak dagang sebelah. Nya. Kudu disusul ya bakal nyuruh. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana pulangan? Pulangan naon ai mama? Make jeung nanyakeun pulangan naon aya teh. Apaan tadi teh mau duit 100.000 jang mere foto studio lain? Oh, iya lupa kiranya. Mana dia kan? Ya. Cuma ah. Nah, pulangan sakieu ieu teh Neng. Kur 40, apaan kudu lagi 50 atuh? Pan mana tadi nyokot duit ke sekolah teh? 100? Iya kan dia pakai jajan atuh mah sama Neng teh 10.000. Menya Neng teh jajan ayo tahun teh nih hitungan 10.000 ge. Oh gitu, awas ya meni korupsi. Ah, letik-letik diajar ya tante. Sok gerah dahar kali itu gerah ganti bajuna itu aya tumis haseum. Ya. Padahal mah ada bayar foto studio teh kur 20.000. Jadi kan Neng boga batik 20.000. Akhirnya Neng bisa punya uang. Sama lagi teh. Dengar saja ya, minum. Mending loba pisan iger hunter, Jasmine gak sanggup deh. Mending beli seblak. Nah, nggak ada ini tas seblak, nak. Tidak kan gitu? Hari si Haikal kan nanya, Neng mending geus sebatan nampo ih. Hari ini deh. Nih, terbalik pisan. Neng. Nih Jasmine. Tumben di belah sini nggak terlalu panas ya. Biasanya juga Jasmine teh kapoe duduk di dia teh juga Azin Kingling. Jasmine ini ku anggar kamu mah geus narekal di dinya teh. Iya memang tuh Neng kan aku mah atuh wanita hutan disebutnya juga. Tarsin. Wanita hutan cenah monyet eta mah ngaranna. Iya kok mah kamu melah. Tapi gini si Buna teh jualan seblak Neng. Baru aku riweuh tadi gegero. Ya acan isukan cenah jualana. Tadi kan kuning citanya. Oh gitu. Jasmine, orang beli sushi yuk. Dih, mini juga nu boga duit wae maneh Neng. Meuli cireng teu mampu maneh mah. Yeay, tong suka merendahkan Min. Kia-kia ge nya ayeuna Neng boga duit mah. Tong sok kitu Min. Alah, kamu mah boga duitnya paling menang ieu nya, menang nilep duit foto studio. Pasti mama kamu merah leuwih kan, terus ku kamu dikorupsi. Uniko usaha nipu kolot. Nah kamu apa? Ya apa atuh Neng, kamu lamun teu nilep dek boga duit di mana eta ngajak beli sushi. Hei, kalian mau kemana? Ica ikut dong, boleh nggak? Si kuning. Pantes we ya mah langsung merinding aku. Nah kamu mah karek balik ca sakola teh. Geus di mana heula? Oh, Ica tadi ke terminal heula nih. Dik naon kamu ke terminal Ca? Dik jadi manusia silver kamu teh. Lain Min, apaan tadi Ica teh naik angkot. Terus Ica kasarean pas udah nggak ada terminal lebih panjang. Cai kamu meni jauh-jauh teuing ih. Kamu eta balikna kumaha? Ya Ica naik angkot deh atuh Neng balikna. Maknya naik delman. Kumaha sih? Langsung sih Neng teh kamu boga duit teu Ca eta jang naik angkot balikna. Nih teh paham pisan deh. Nah eta maksudna teh can ku si Jasmine diomongkeun. Emang kamu gak duit? Oh, henteu. Terus kumaha atuh? Aduh. Iya kan Ica teh ngomong ke tukang angkotnya kieu. Mang abi mah moal mayar teu gaduh atos. Terus baeun eta teh Ca? Baeun Min, tapi cenah kudu bari ngendekan Ica teh. Ngenekan kumaha kamu ca? Neng mah teh habis pikir dah. Sorak kawas gitu kembang kempis ngenekan. Ya kita Neng, lebih panjang Cimahi, Bala-Bala, Jalabria, Cireng, lebih panjang. Ah Ica meni teka denge kitu geus aku merek balik aja. Bye guys. Bye. Ya udah tuh Neng juga mau bobo siang dulu bye. Iya, ini teman pada kemarana Ica ditinggalin sendiri. Kalian mau nggak temenan sama Ica? Komen di bawah. Halo guys, behind the scene drama si Nengnya nyeri iya make sandal kieu teh. Ayo. Oh ditutur-tutur gitu. Orang Bu Erna teh. Ya Bu Erna juga sister Hong teh ya. Juga sister Hong. Saat temenan bari merah sembako. Ayo ayo. Heh bener Bunda, kamari ya Mama Neng cikele nonton.
menihan deung pisan ieu hate. Aduh, abdi. Aku malu. Menyek. Aduh, tetiasa dagang deui esteng. Aduh. Ya apa atuh Neng, masa aku tak apa sok. Ya apa atuh Neng, kamu atunya lamun teu nilep kitu di mana boga duit sok. Sok. Kayak kuda. Yang gitu Neng, ledeng, cimahi, buah batu, bala-bala. Beras dioplos? Aku ketawa. Apa? Tongnya bulu naon anjir. 1, 2, 3. Nol. Oh, Ya gitu Lewi panjang, ledeng. aku gak kuat. Ya gitu Neng, lebih panjang, cimahi, bala-bala. Jalan pria gitu ya.